Aduh Kang, ngiring calik. Oh, mau Pak, mangga. Lagi apa Kang? Cicing di saung sendirian? Lagi nih sambil nungguin Jalmi. Oh, emang kemana Jalmina? Duka Pak, nyeres naon beda angkat heula. Aduh, emang ada apa? Katanya aya kapriugian. Alah, kela. Nah, cegan capek gitu. Kela. Tah, saya heula tah. Abah itu capek. Bubar haus. Tah, bubar haus. Minum dulu. Ditampi Pak. Nuhun Pak. Eta katinggalna nyendak berkas kawan-kawan. Saleres nama abi teh nuju milarian damel. Oh, emang tos ngalamar ka mana wae? Terus ke mana-mana Pak. Abi teh cuman teu can aya hasilna. Aduh, karunya teuingnya. Nuhun Pak. Cigana pami aya damelan naon oge pasti abi siap. Emang akang siap gitu? Damel naon wae? Siap Pak. Siap pisan. Hari ieu kebon sahanya Pak. Ini asal lega kieu. Naon gitu Kang? Nya cigana mun abi dipiwarang ngerawat kebon ieu, abi siap. Lamun misalkan akang didamel di dieu, kan bayaranna alit. Sawios Pak. Etang-etang milarian pengalaman. Gimana ya? Nah, sok pakai jajan. Maksudna Pak? Nya akang diterima di bapak. Kumargi kaleresan ieu kebon bapak. Alhamdulillah. Laras Pak. Laras, sok ayeuna akang damel di bapak. Alhamdulillah ya Allah. Nah, alat-alatnya. Nuhun atuh Pak. Mohon sok buka ciganana. Atur nuhun Pak. Mohon sok. Tong tak juta mah tuh dibuka. Cara panjang 60 buka mah. Nah. Tuh beratan tuh. Pak, langsung ke ayeuna tiasa. Nya sok buka. Oh. Sinilik mah aya we geuning. Kagantungan eta. Napaku.